Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Wilujeng patepang deui sareng abdi Ibu Irma. Materi dinten ayeuna nyaeta hirup sauyunan. Hayu urang ngawitan geus mangrupa katentuan manusia teu bisa hirup sorangan. Butuh batur keur silih tulungan. Sangkan mikanyaah kudu diajar laku lampah jeung tata krama. Sopan santun, someah, tur hade. Gede manfaatna keur campur gaul. Ayeuna urang nitenan hirup sauyunan dina pupuh. Hayu regepkeun, ibu bade nembangkeun pupuh pucung. Tuluy hidep babarengan nembangkeun. Mangga barudak turutan pupuh anu bade ditembangkeun ku ibu. Tangtu bakal loba dulu hirup sauyunan babarengan saban poe sapapait sama manis sauyunan sanggeus hirup rea batur rea dulur jauh ti kasusah sabab loba nu saha teh susah senang di sorang sabilulungan batur susah gancang singkir silih bantu sina jadi bagja umat ulah hare-hare sauyunan ngabantu nu bertunggara. Lamun runtah patulayah unggal juru geuwat bersihan ulah nepi katalangke gotong royong riksa raksa pakumbuhan. Ayeuna ibu bade masihan pangartosan kosakata tina pupuh pucung anu tadi digalantangkeun. Digalantangkeun hartina dibaca dengan suara lantang, hirup sauyunan, hidup rukun, babarengan, bersama-sama, saban poe, setiap hari, sabab karena dulur saudara. Sauyunan hartina akur, gancang, cepat, bagja, bahagia, hare-hare masing-masing, tunggara, sengsara, runtah, sami sareng sampah. Hirup sauyunan urang teh kudu silih tulungan. Teu kenging pasea, kudu akur jeung batur. Jeung sasama kudu silih tulungan. Tah, cekap sakitunya materi ti ibu dinten ieu. Wilujeng diajar, wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran nu sanesna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.